Wayang agung pelambang kehidupan manusia, kalipawanang wayang agung dicontoh kehidupan manusia, wayang agung. Mah kacarios di Tegal Tumaripis Desa Tengah Golwong kira semua badranaya nyawa kaputrana nyata asla jingga yang kadia jang Madal semua sudah badranaya. Jang, aja ka akang lain ngan hiburan jeung cewek jang. Ayo naon nagajang bapak teh modal asra jinga. Yang gakeun cemah pangabaktos mugi abahan ge tampi kegambaran sarira Kangjeng Prabu. Syukur pati gandawa ditarima sembah pangabakti anjeun loka wala pati. Aduh, kaula disebut pati bagja pasti lain mah mun cek kitu mabalik punung. Aya naon Pak manggil ka kaula abdi nu waktu ayeuna. Ieu jang dina masalah kehidupan urang ayeuna di dunya teh loba ujian. Nah, ujian naon Pak? Ujian eta jang kehidupan. Nanti anda ketika diuji ku Gusti Allah seperti bencana alam, banjir, longsor gitu ya Pak. Iya jang. Tah, urang teh kudu tafakur, batal manggeus tafakur jang. Tafakur naon itu Pak? Ye, batal mah ngising tafakur jang. Tafakur mah kitu Pak. Nepok keuyeub. Nepok keuyeub. Ngaliang. Tah, ieu we kubu dosa. Pan eta teh mangpaatna sampai ke 60 tahun, bisa nyen imah, bisa nyen jalan, bisa motor. Oh, kitu ya Pak. Tah gitu jang. Ya Pak ya. Mun ditapakuran kuring. Ditapakuran ku ningan lupa-lupa kene tu pangeran teh. Mun ditapakuran teh kitu jang. Wah semarura badrana ya wah cahaya gerakan Abi Mayu Pak dia tinggal ni aja ayo nak HP lo Mayu modal kakeng semua kaget kakeng semua. Aduh ayah anak kamu anggakeun cemah pangabaktos katampi diterima kakeng semah atau boleh kalebatan aya teu agegna juga ampun tenang garing malum jeung kaula Kang. Aya naon anu teh di HP dia ieu Kang abdi teh dongkap ka dieu teh eta aya kaperluan Bawa HP.
Apa naon ya kan? Ya eta abdi teh nuju kalingitan ya teh. Kalingitan naon ya kali nuhun. Ya eta kalingitan pamajikan kabur anu teh. Eueuh di imah amoeng. Hayu urang teh angan jing 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 jing. Oh, Sing cali tahu bahasa. Pamajikan Abimanyu mah dibawa ku aing raksasa. Ayo, Alexander ngalawan ya aing. Ayo maju. Wah, kurang ajar. Maneh ngelawan ka aing teh, ha? Ayo maju sia. Jaga kut. Tuh ayam aja. Iya, budak jaksa barang di jamak silana jangelek jadi asra jinga, rupanya asra jingana kemar. Aduh, yang kemar dewek ya ayeuna tuh. Kemar pisan dewek teh jang geus ngalalana udah maling pamajikan Abimanyu ugo ke. Yang kepina ieu sakieu we nya banti. Wah, rupana loba gangguan teh tuh. Bener ngadalangna cewek sanes waktos ulang sambungkeun di eta keun tutup lawang sikut taka. Jing jing jing. Namut yo. Kacau gimana? Asyik. Subscribe ya pemanasan jangan lupa subscribe. Kacau juga sum tangannya kemang jajat jo. Kau padahal di sun tangannya lah. Aduh, sun tangan deng baik. Ayo sama nya. Namanya. Sama pakai sutra mau bener. Heeh.